mangga neng aa ngadeg aa payunan mama payuna mama neng tingali tetep Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Lina sareng aa Ucup sababaraha menit anu sababaraha dinten anu kalangkung hidup duaan parantos di akadan tingawitan detik ieu menit ieu gelis kasep hidup duaan parantos ngajatuk rami ngajanten suami istri anak king geura tetep ka payun gelis kasep di payuna hidup aya Mama sareng bapa anu tos ngalantarankeun hidup ngagubrag medah ka alam dunya moal aya hidup duaan upami teu aya antara mama sareng bapa anak gini satacana hidup ngalengkahkan lebih jauh pikeun ngambah kahirupan anu anyar anu disebut rumah tangga geura pilariku hidup duaan ridona Gusti anak king ku jalan hidup duaan mundut di hampura mundut pidoa ti mama sareng ti bapa margi urang sadaya ngaros yakin Gusti Allah moarek ngahampura ka eta umat upami eta umat daya ridho sareng hampura tinu janten sepuh neng sideku payunan mama danget iya nyuhunkeun pidoa ti mamah gelis kasep mangga sideku mangga geura sasambat kanu kagungan ikhlaskeun bersihkeun niatanku hate anu suci mama sumujud abdi ayeuna dina pangkonan mama nada ridho nada hapunten ti mama rumaos abdi ageng dosa ka mama rumaos abdi tos nyesahkeun ka mama sareng kalintang katampina ka dede ka asih mama nanging hapunten dugi kadenget ieu pisan abdi teu acan tiasa mulang tarima kana naon rupi ka dede sareng ka asih ti mama anging nyanggakeun kanu kagungan. Ya Allah ya Robbi pika asih mantena sakumaha mantena mika asih mika dedeh ka diri abdi mangga kasep gelis mamahna dirangkul dipeluk mangga dipeluk heula gelis kasep anak king anak mama hampura mama teu kudu dipenta doa mama teu kudu dipenta mama ridho mama ikhlas dihampura pisan ku mama didoakeun pisan ku mama geulih kasep bral geura miang geura payunan keur kahirupan geura pilari kabagjaan hidup duaan bral anak king didoakeun pisan ku mama hatur nuhun mama hatur nuhun tah ieu mama hidup indung tunggu rahayu bapa tanggal darajat mangga cakap aa neng mangga geura cengkat tepangan ka bapa bapa hapunten abdi dinten ieu abdi sejak kedalisan ka asih turkanya bapa katampiku abdi nanging hapunten abdi pak teu acan tiasa mulang tarima sakumaha bas jasa bapa pak kiwari abdi parantos rumah tangga doakeun sing tinemu sareng kabagjaan
mangga gera dipeluk bapakna dirangkul. Kasep gelis anaking anak bapak dihampura pisan bager. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mirido kahidap duaan sakantenan ku bapa didoakeun mugi-mugi dina rumah tangga hidap sing tinemu kabagjaan oge mudah-mudahan hidup duaan dipaparin turunan nu soleh tur soleha tiasa ngabakti ka hidup duaan. Hatur nuhun Bapak, hatur nuhun. Mangga disun bapana. Indung nu teu ngandung bapa nu teu ngayuga nyaeta mertua sami bageurna Kasep gelis. Ieu oge ku hidep. Mangga raceng tepangan ibu mertua. Mangga gentos ayeuna di mamah. Mamah ieu putra anu enggal gentos aa ka dieu. Mangga geura sungkem aa neng. Mama abdi haturan sumujud abdi ayeuna dina pangkonan mama nedari tapi doa ti mama danget ieu abdi parantosna rumah tangga sareng putra mama mugia mamah sing ikhlas sareng ridho nampi abdi janten kulawargi mama angken abdi janten putra mama kalayan teu hilap pidoa anu disuhunkeun ku abdi duaan mama. Mangga gelis Kasep dirangkul mamahna. Gelis Kasep anaking ku mamah didoakeun pisan dihampura pisan anaking pomah hidap ulah rek boga anggapan ka mamah mung saukur mitoha tapi anggap mamah selalu mamah pituin bral anaking didoakeun pisan ku mama. Hatur nuhun mama, hatur nuhun. Cekap aa neng geura cengkat mangga geura tepungan bapak mertua. Bapak dinten ieu abdi nyuhunkeun pidoa sumujud di payuneun bapak mugi bapak nampi ka abdi janten bagian kahirupan kulawargi bapak oge sakantenan nyuhunkeun widi abdi sejabade rumah tangga mudah-mudahan kabagjaan nyarengan abdi salamina. Mangga Kasep gelis dipeluk bapana. Kasep gelis anaking nu anyar datang hidep bager ku bapa moal disasaha sok sanaos hidep sanes pituin anak bapak kaasih tur kanyaah bapak moal diwilah-wilah bager bral anaking didoakeun ku bapak mudah-mudahan hidup janten kulawargi anu sakinah mawadah warohmah amin ya robbal alamin. Alhamdulillah acara sungkeman parantos rengseh dilajengkeun kana suapan terakhir ti Ibu Ramana. Mangga mamah gerang ngadeg ieu aa sarak neng ti kawit ayeuna ulah hoyong dihuapan bae nya Pak kedah milarian nyaliranya kangge bakal kahirupananya. Yuk siap. Bismillahirrohmanirrohim. 1, 2, 3 Alhamdulillah. Mangga gentos posisi bapak nu kapalih dieu mamah nu kapengker. Udah. Bismillahirrohmanirrohim. 1, 2, 3 Alhamdulillah. Hatur nuhun bapak linggih deui ka tempatna Pak. Ibu mangga papayun-payun sok suap-suapan ieu tanda cinta kasih punten tanganna 1, 2, 3 iya Alhamdulillah. Kantun hiji neng rebutan ngarendeng calikna adakeun tah gitu sok siap rebutan udah siap 1, 2 si aa waduh bade ka mana aya tas 1, 2, 3 tos yos ngalah mangga ayeuna bagi 2 kumargi anjeun tos duaannya ayeuna mah kedah dibagi 2 tah neng teh lepat eta teh kangge neng saresna menu ageng teh di sok gentosan aduh
Neng mangga jalan ke pengker neng, tanganna kapengkerkeun kalengkeun. Tah gitu. Sok aa suapin. Suapin sok ka pengker mohon atuh. Mohon. Kaluar tah, kaluar eta. Nah, ayeuna aa ningalina ulah ka neng wae nya. Ningalina kana sangu. Neng mana sanguna? Tah gitu. Neng hoyong ningali aa wae. Sok siap. Siap. 1 2 3. Dugi teu? Tah, alhamdulillah. Pasian heueuh teu lah neng. Tahan. 1 2 3. Iya, tos eueuh nyalira weh. Sok bade disaepkeun. Neng teh disaepkeun. Oh iya. Ayeuna kantun pa betot-betot bakakak ngadeg neng. Lah kitukeun. Iya, teras. Ih, tanagina kitukeun. Tah, kitu sanes. Ah, oh iya. Sok. Ningali 1 2 3. Iya. Sok ayeuna pa betot-betot. Papayun-payun neng. Betot. Wah. Sok. Ningali heula ka AA fotografer. AA seneng nggak kayak juara ieu? Kaluhurkeun atuh sok. Aku dapet gitu. Bener nggak? Iya. Neng mah tos maos kieu weh henteu dikaluhurkeun. Papayun-payun neng. Papayun-payun adak atuh. Ah, tah kitu atuh tah. Sok. AA tanganna mana hijina? Oh, tos ka ditu, tos ngartos nyalira. On. Maklum tos panganten. Ih, ke anak-anak sih. Mangga. Neng dengdek ka ditu. Nah, AA dengdek ka dieu. Etana tempelkeun kana tah, sok teras. Gigit. Ih. Sok tah kitu. Sok saepkeun. Tahan saura teh. Bade sakali deui. Hah? Moal saura teh neng. Mangga ieu geura beuleum cepengna kieu. Tah, geura beuleum eta harupat pamitos surung ditiup kuduaan. Tos, tiup kuduaan. Iya. AA nyepeng imbit kendi. Imbitna mana? Neng beheung kendina. Nah, mangga. Beheungna we neng, beheung wungkul sok digeketet tah kitu. Ya anu terang teu? Harupatna kedah dikumahakeun. Hah? Dimasukeun saura teh. Mangga. Dugi teu A? Mana? Dugi raras asa. Sok cik cobi tingali. Naon nu ditingalina? Eta harupatna diangkat maksudna. Harupat diangkat. Cobi tingali kud baseuh. Baseuh. Bade dilebetkeun deui. Mangga bebas panganten. Bade sok ulah asa-asa. Mah? Henteu. Oh henteu. Oh nyatos atuh henteu. Mangga ayeuna eta harupat teh Pak, Bu. Heuras tapi getas. Tapi ti kawit ayeuna nya neng sareng AA geura pikeun sifat anu awonnya. Mohon. Mangga ayeuna geura potongkeun eta harupat kuduaan. Mangga. Sok potongkeun. Ayo semangat. Sok bade dipikeun ka AA potong teu sawios. Sok. Lung weh. Lung. Alhamdulillah. Mangga ayeuna geura ieu AA dibukalah sapatuna sakedap. Mangga AA geura ieu nyepeng ka dieu sateu acana nincak telurnya mau seula sahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mangga siap 1 2 3. Aduh. Alhamdulillah. Mangga. Mangga ayeuna geura diwasuh ku Neng. Ayeuna cipeng. Ayeuna rada dikieukeun cepeng jempol sampean AA. Kieu Neng. Cepeng ku tangan. Nah, rada supados sae nya AA. Rada kaluhur kitu ngucurna. Mangga.
tah ieu teh tanda bakti istri kacaroge. Mudah-mudahan salamina sapertos kieu nya. Ibu-ibu masih kieu? Ah, hebat di dieu mah pasti masih kieu nya. Mangga. Atos neng, tos ulah baseuh teuing, tos dilap. Sok mangga geura dilap. Tos sakedap Aa sakedap neng. Aa bade ngangge sapatu nyalira atanapi di sapatuan ku neng. Sapatuan kuning. Kadangu teu? Sakali deui nya. Aa bade ngangge sapatu nyalira atanapi sapatuan ku neng. Sapatuan kuning. Tidak semangat deh. Neng kadangu sok sapatuan neng. Sok. Nu teu acan kabitaeun. Nu atos mudah-mudahan engke mah sapertos kieu. Bapana bade oh kitu. Engke mah tos ningali ieu mah pasti nyapatuan ka bapakna. Sok. Tuh ting aruyak we ari nembe mah. Dugi kabuwi pasti mirarian bapakna. Nah, alhamdulillah. Bung ke makianya bunya. Tos. Ayeuna sakedap neng, cicing. Neng, bade gugah nyalira atau nepi gugahkeun ku Aa? Gugahkeun. Arisinan ya panganten teh. Neng. Digugahkeun ku Aa. Bade digugahkeun ku Aa mangga? Tah, ke ibu digugahkeun ku Aa. Mangga atos alhamdulillah. Kedah dikumahakeun? Hah? Kadangu teu? Itu? Hah? Digoyang aja, sok goyang. Ya mah RT sareng RT nya, RT sabarasang, RT sabaraha. Kok kitu goyanganna? Semangat dong. Atos doang teh acan? Atos. Geuning kitu. Oh, kedah dilaguan beureunan. Neng rada kaditu supados naringali cik goyangan mana ningali. Iya tah. Oh ayeuna dinyanyian ya. Yang goyang-goyang kendina digoyang-goyang. Yang goyang-goyang kendina digoyang-goyang. Goyang goyang kaluhurkeun kahandapkeun kaluhurkeun kahandapkeun ih aba-abana tuh kaluhurkeun kahandapkeun 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 kaluhurkeun kaluhurkeun teras kampungnya teraskeun di bebetkeun. Alhamdulillah bebet sadayana. Coba ini mah rame pasti weh tah cik atuh mana pendukung ibu bapak hajati istri, pendukung ibu bapak hajati pameget teu aya geuningan. Ibu ti mana? Mana suaranya? Jangan kalah ya. Melati teh seungit mugia dina rumah tangga hidup duaan seungit salalamina amin ya robbal amin. Teras deui nu terakhir aya payung. Urang sing emut ka papayung agung nyaeta Allah subhanahu wa ta'ala. Urang sing tiasa ngalaksanakeun naon rupi parentahna sareng sing tiasa nebihan kana laranganana. Atos kahartos neng mohon. Hal saha nu hoyong disawer bade langsung atanapi abdi ngahaleuang heula langsung sawer hah mana yang banyak nih ngahaleuang heula sawer oh jadi kedah nyanyi heula gitu. Aduh ya tos aradak-adak we
Jung nan jung Jung nan jung Jung nan jung Jung nan jung mugi Gusti nang tayungan mulungbung jalan rahayu ngembat jalan ngarabi mulungbung jalan rahayu ngembat jalan ngarabi awal nanya tepung rasa masketasi lahir batin di patriku akad nikah ting tim asih laki rabi ayeuna nya nawaitu ku asmana ilahi Bismillah ngajait jalan Rohman Rohim nu dipamrih ngambah hirup rumah tangga kenging rahmat tiang widi amin ya robbal alamin mugi Gusti nang tayungan sakedap diputer sok sawer tos heula sakedap bilih kalayak pangantena kaluhur heula sok siap ke heula ulah ka dieu mana pendukungna ibu bapak hajati istri Bu kumaha eta seueur pisan pendukung ibu bapak hajati AA eta ti mana eta 2 kali sok ayeuna wur siap wur di awur artosna di awur wur di awur artosna di awur wur di awur artosna di awur wur di awur beasna di awur tos kenging sabaraha 100.000 oh acan sok aya kenging sabaraha dek 1.500 hebat wur di awur artosna di awur wur di awur sok ayeuna awur yang disawerku panganten artosna di awur karunya euy tah wur di awur beasna di awur sakedap sok saha nu bade masihan deui nenek bade masihan deui udah wur di awur sok ayeuna sawerkeun ku awur wur di awur artosna di awur wur di awur artosna di awur wur di awur beasna di awur eta ibu meninyingsat acuh panganten atos ieu teh eta dayaan atos saurna teh sawerna ti bapak teh aya ti ibu atos alhamdulillah upacara adat Sunda parantos rengsek simkuring atas nami ibu hias Neng Apri atanapi galeri Apri mangga di dieu mah tos teu bideg deui ka Neng Apri kumargi sa ieu nya saancaran mangga linggih wae daftar wae ka galeri Neng Apri anu bade nikah atanapi bade hajatan naon wae gitu nu bade di make up mangga dongkap wae ka galeri Apri simkuring ngahaturkeun nuhun kana sagala perhatosanana nada ditawakuf tina samudaya kapatan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.